got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm wild. Bitches on my line, you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rivalelatu di kelas 11 MIPA 4. Puji sinaring syukur urang sanggapkeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mugia urang sadaya tiasa kempel tina ieu rawan kalayan teu aya kikirangan dipapari nikmat keimanan sareng kasehatan. Hadirin anu kuring dipikaholna tina kesempatan ieu simkuring bade ngabahas perkawis kenakalan remaja di lingkungan urang. Di aku atau henteu akhlak moral anak bangsa urang teh ayeuna tos kacidan turunna. Kenakalan remaja di mana-mana matak pikas sediheun jeung ngelus dada. Tawuran antara remaja lumangsung di sagala tempat. Selain eta oge remaja anu masih sarapola teh seueur anu ragrag dikusewa nahaja kenakalan remaja. Di antara pola kenakalan remaja teh nyaeta narkoba, seks bebas, jeung kenakalan lainna. Malah balukar tina kenakalan remaja loba nu pecandu narkoba tina umur nu rapisan, hamil di luar nikah jeung sajabana. Sanggeus ragrag kana liang poe kanakalan remaja jeung ngalakonan hal-hal anu dilarang. Masa depan maranehna salaku generasi mora bangsa geus runtuh terus kumaha atuh carana pikeun ngatah partisipasi eta. Sabenerna meh remaja henteu kalawan kana kenakalan remaja teh eta kedah kesadaran timbul dina diri manehna sorangan. Selain ti eta atikan agama, moral jeung karakter kudu diterapkeun ti keur aranjeun anu keneh. Boh atikan agama, atikan moral, boh atikan budi pekerti kudu dipaparingkeun pikeun nguatkeun generasi mora sangkan teu gampang kagolong kana kenakalan remaja. Hal ieu kudu ditilik ti mimiti upama ieu remaja dibere atikan agama, moral, budi pekerti, dileutik, moral, kapangaruhan sarta saseret kana kenakalan remaja. Atikan keagamaan jeung moral mangrupa salah sahiji landasan anu penting pikeun ngawangun karakter remaja sangkan jadi generasi moral anu tiasa diandalkeun sarta henteu kalibat kenakalan remaja. Peran kolot tina kenakalan remaja kudu dilibatkeun. Peran kolot nyaeta ngawasa jeung ngadengkeun sisi psikologis budak sakapeungna eta teh kalakuan di luar batas remaja teh ngan kumargi hoyong diperhatoskeun sapenuhna. Ayeuna sebagai sepuh barudak urang hayu sasarangan urang leuwih merhatikeun anak urang tapi teu kudu diwatesan teuing. Jadi sobat maranehanana ngarah gampang mawas aranjeunna sangka aranjeunna henteu ragrag kana kenakalan remaja. Saderek sadayana para remaja anu simkuring dibanggakeun ti kawit ayeuna hayu urang usaha leuwih kuat ulah kadago kana kenakalan remaja. Hayu urang cobian mabarengan ngajagi diri teu kenging ka bawah sakabak-kabak. Sakitu we biatara singkeut simkuring ngawis kenakalan remaja mugia aya manfaat nyuhunkeun hapunten upami aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got 3 old guys, I'm wild.